Lain aing rek nanya ka sia koplok, ya dengekeun ku sia goblok sia teh, ulah sok molototan aing goblok sia teh, dengekeun ye aya deui ye picaritaeun ye cenah teuing benerna ye cenah. Lain eta tina piti heueuh, aya piti ngaliwat, ngaliwat cenah bener teu? Heeh. Jadi cenah majarkeun teh aya anggota DPRD Provinsi Jabar nyebutkeun ka wartawan atau jurnalis teh dikatain perusak cenah. Cik, menurut sia bener teu? Eta anggota DPRD ka wartawan ngomong kitu, ada cek aing mah jigana teh teu sakola eta mah anggota DPRD na goblok. Mending keneh aing atuh. Ayeuna geuranya lamun eueuh wartawan moal aya berita meureun nya. Sok pikiranku sia bener teu lamun eueuh wartawan mulai berita? Heuh, cek aing ge. Eta teh wartawan ti zaman baheula geus aya wartawan teh nah ayeuna dikatain perusak. Lain wartawan anu perusak mah otak eta, otak anggota DPRD we anu ruksak mah eta kudu diomean teh lamun teu disordel. Tah sordelna ulah poho dibere kopi tah sordelan teh. Lamun teu dibere selang kopi teh cenah disedot ku anggota DPRD teh. Anjing aing mah hayang seuri sakolahan luhur eta teh sekolahan luhur DPRD teh goblok sia teh. Tapi da leuwih ti kalakuanna leuwih ti aing jigana teh aing onaman aya basa-basi ke batur nya sopan santun eta anggota DPRD. Mun eueuh akhlakna anjing eta. Cik pikirkan ku sia bener teu. Da cek aing mah salah goblok kitu. Berarti manehna teu sakola eta teh DPRD teh jigana teh ijazah ge meunang meuli anjing sia teh eta teh. Kopi anjing ah.